babun fil ariyati ieu bab rek mertelakeun akad nginjeum sok ngarinjeum lain nginjeum duit duit mah lain nginjeum eta manehna tuh ngahutangan bahasa Sunda ngahutang duit sok dibahasakeun bitasdidil ya wa tahfifi harek bitasdid rek ditahfif ariyah heug disurage sarua rek nginjeum heug rek nginjem heug nginjeum jeung nginjem rek senok heug sendok heug rek senal heug sendal rek bebek heug rek entog heug rek kanjut heug kanyut heug siap mau kondo siap wahya ariyah teh ismun lima yu'aru ariyah teh nama barang nu dipinjem nginjem senal mangheug tah eta senal teh ngaranna ariyah barang nu diinjem senal teh nginjem motor kang motor teh ariyah nama barang nu diinjem oge ariyah teh nama sebuah akad jadi ariyah itu bisa makna dua mang bisa nama barang nu diinjem ariyah teh oge bermakna akad ariyah adalah akad yang mengandung kawenangkeun ngalap manfaat perkara anu halal dialap manfaat bari tetep ayeuna agar supaya bisa dikembalikan jadi nu ngaran ijem teh adalah ngawenangkeun ngalap manfaat barang nu wenang dialap manfaat bari bako ayeuna kaula nginjemkeun motor ka anjeun hartina ngawenangkeun ngalap manfaat motor ka amang gitu tuh teh lain mere manfaat lamun nyewa mah tamliku manfaatin lamun nyewakeun mah mere milik manfaat berarti jalma nu nyewa memiliki manfaat lamun nginjemkeun mah lain mere milik tapi ngaheugkeun di alat manfaat teu nepikeun ka jadi memiliki jika nyuguhan bedakeun mere jeung nyuguhan hadiah jeung nyuguhan bedakeun aya hadiah mah ngamplopan jadi nu saeta duit nu amang mere mah meureunan sok jadi nu saeta barang nu amang nyuguhan mangga leut nu amang leut lain tapi hegaya teu didaang sebatas ngaheugkeun didaang lain berarti milik sanajan gelasna diasongkeun gujurkeun cai asongkeun mangga leuh ieu gelas nu pribumi kopi nu pribumi cai nu pribumi ngan amang dihegayekeun nguyup sakitu wungkul nguyup mereka didinya saben tetna hegay nguyup ulah dibawa gelasna ulah dicicikeun atuh moal gelasna mah Kang ieu na we wungkul cicikeun ulah itu ngaranna nyuguhan ibahah nah ariyah gitu mirip nyuguhan hanya ibahatul intifa kawanangkeun ngalap manfaat teu jadi milik amang ketika jalma nginjem
berarti dia wenang ngalap manfaat, tidak sampai memiliki tingkatannya. Waya mustahabatun nginjemkeun teh mang sunnah mah hukum asalna. Nah, li syiddatil hajat ilaiha, kebutuhan nginjem itu kan banget dibutuhkeunana ku loba jelema, siapapun rek nu beunghar rek nu miskin. Lain anu miskin unggul butuhna kana nginjem teh, nu beunghar oge mineng butuh kana nginjem. Nginjem pacul euy, nu beunghar nginjem pacul dan nu beunghar mah teu gablegeun pacul, ya kan? Wa qad tajibu kadang nginjemkeun teh wajib. Jika nginjemkeun baju untuk dipakai sahna salat, nginjemkeun ban, pelampung, tali, jang nulungan jalma nu ti teuleum, nginjemkeun peso, jang mencit hayawan muhtarom anu dikhawatirkeun kaburu maut. Contohkeunana ulah anu katabrak, cobrean hayam katabrak, aya nu nyontohkeun kitu teh. Mana-mana urang cenah peso burukeun, buru atuh saya teh bisa kaburu pae cenah. Hayan naon hayam geus kekerepekan dipeunjeut atuh da geus kekerepekan geus sakarat atuh teu bisa dipeunjeut. Lain kitu, aya hayam teh telo. Cek ala napas lagi 3 napas deui. Kereh bae. Teu mawa peso, ieu nya hayam mana-mana eta. Namut peso. Ulah teu nahan aing mah ieu meunang ngomah. Ieu sia teh bisi kaburu pae ulah. Teu mere nginjem gelepek we hayawan teh ayeuna mangkaean maot. Maotna henteu kapeuncit, nu gablek peso teu nginjemkeun doraka sia teh. Ari amang. Sohamin ditabaruin i'aratu ainin goiri mustarotin lintifa'in mamlukin dalikal intifa sahuk tijalma ahli tabaru, ahli karena Allah. Siapa ahli tabaru teh? Baleg, berakal, rosin. Kunaon? Ada apa dengan rosin? Naon asa teu ngarti kunaon nek? Kela akang nyebut rosin kenapa geger, ada apa? Ayah santri nu ngaran rosin? Satu patikar. Nah si rosin pakai jadi idola lagi ya teh. Mukimin mupasirin. Oh mukimin itu percaya kamu pasirin anu kasep tuh itu percaya tuh. Kunaon si rosin kasep? Ente. Lain aya dek ti kamari ngomong bolu cawas atuh geger. Menang ahli tabarusah nginjemkeun ayen anu lain menang nginjem tuh nginjemkeun ayen nu lain menang nginjem untuk dialap manfaat bari tetep ayenna anu eta manfaatna dimiliki kudu nginjemkeun. Jadi nu nginjemkeun teh kudu memiliki manfaat teh kudu memiliki air. Memiliki manfaat tidak berarti harus memiliki air.
jika diwasiatan, jika memiliki manfaat nateh kunyewa, jika memiliki manfaat nateh ku diwakafkeun, kaulah ngawakafkeun ieu tanah jang Kijaen. Kijaen mau kupale berarti nu diwakafan atuh gae Kijaen amang rek nginjem ka Kijaen jadi nginjem lah, nginjem sawah sausum mah euy gae atuh kopak. Karena wakaf muayyan itu jika pemilik mangka wakaf muayyan itu jika pemilik dina tasarrufna, lain berarti pemilik wakaf itu tidak dimiliki seumur-umur tuh menang dijual tuh menang dihibahkan tuh bisa diwaris. Makanya saya sering nyindir beberapa pesantren, yang penting saya tidak menyebutkan nama. Ada di beberapa pesantren, ayah pesantren punya tanah wakaf 5 hektar. Contoh, saya wakaf kan tanah 5 hektar untuk pesantren Al-Hikmah misal, contoh. Kalau ada kesamaan nama, tidak ada maksud saya Al-Hikmah tuh, untuk Al-Hikmah tuh bisa ayah pesantren karena Al-Hikmah. Saya wakafkan tanah 5 hektar untuk pesantren Al-Buket. Malaya Al-Buket mah tuh saya yang bisa Al-Buket. Nu penting aya alan lah mah. Nah, akan ngarah ke Arab-Araban gitu kan. Anur kayak itu Anur. Dibangun eta pesantren, dibangun 5 hektar itu teh, dibangun asrama, dibangun majlis, aya masjid, aya itu. Lain di belah juru nate dibangun imah kiai nate anakan sanggeus anakan minantuan digigireun ngabangun deui ayeuna imah minantuna terus naon ieu teh nah make jadi ayeuna ngabangun ayeuna imah anak minantu maot weh kiai nateh bapak nateh ninggalkeun anak imah nateh diwaris deui ku anakna keke. Sejak kapan tanah wakaf bisa diwaris? Pesantren wakaf teu bisa diwaris ku anakna. Status kiai status kiai di pesantren nu tanah nawakaf tidak lebih hanya sebatas nazir. Saya ulangi, status kiai di pesantren yang tanahnya pesantrennya wakaf teleuwih hanya sebatas nazir pengurus. Clear? Dan nazir itu tidak bisa diwariskan ke anaknya. Sehingga kalau suatu saat bapaknya meninggal kemudian anaknya tidak punya kapasitas ngurus pesantren, haram eta pesantren diurus ku anaknya. Ayo kes yang ngaji babakap kunaon di Jawa Barat loba pesantren bangkrut saeus bapak namaon. Ini penelitian saya mah. Kunaon
di Jawa Barat loba pasantren bangkrut padahal keur waktu di zaman bapakna santri loba tulabul ilmi ratusan bahkan mendekati ribuan ketika rama namawat tepung gugur geret rata-rata mang anak teu bisa ngaji diurus ku batur pasantren ulah rata-rata. Ketika anak teu bisa ngaji pasrahkeun ka jalma nu becus ngurus pasantrennya ceuk saha diturunkeun ka anakna. Saya bicara pesantren wakaf. Iya. Kan pesantren wakaf itu tidak diwaris. Status bapak anak kerja di kiai, saya bicara wakaf, itu nazir. Lu ngurus. Syarat nazir itu kan salah satunya harus ada kemampuan mampu mengurus sesuai dengan apa yang diurusnya. Tungtung nggak mampu ngurus ente, tapi merasa menguasai karena rumah sa pasantren bapak anak padahal wakaf ngaran-ngaran wakaf lain bapak anak wakaf itu milik Allah. Hari abang itu tuh. Makanya pesantren yang maju di Jawa Timur loh mbak pesantren di Jawa Timur mamang lamun pesantren can 1000 santrina teu kadenge saking kuloba nu ribuan pesantren santrina hanya 700 800 hampir teu kadenge di ditu dalam loba na 10.000 15.000 30.000 Lirboyo 45.000 salap pesantren salap di sekolah pesantren salap 45.000 santri Lirboyo mah. Kebayang tuh kenapa bisa seperti itu? Karena yang berjalan itu manajemen, yang berjalan itu sistem, bukan kefiguran. Kasarna mah kieu paduli teuing saha kiayeuna, sistem dan kurikulum Lirboyo sudah bagus. Paduli teuing saha kiayeuna. Kasarna mah gitu. Nah, pesantren di Jawa Barat rata-rata itu kefiguran. Contoh, abdi mau nyontohkeun nu lain, nyontohkeun alitisom contoh. Guru zaman Kang Deden ninganan rame cenah mupasin. Paeh we dewek ti dina hiji waktu cantang tuh daratang deui. Karena apa? Karena nu ditujuna Kang Deden, kira-kira gitulah, lain alitisom. Contoh aing contoh. Nyontohkeun aing mah Gusti nu agung eta amang neh hese. Iya kan seperti itu kan faktanya, terlepas tina masalah alus jeung goreng. Faktanya di luar nu terkenal teh ngaran Kang Deden. Faktanya di luar. Aing bae teh ngeusan kan. Kira-kira lah gitulah. Tapi Lirboyo yang terkenal keluar itu pondok pesantren Lirboyo, bahkan loba jalmi wali santri Lirboyo loba nu teu nyahoeun saha ngaran Kiai Lirboyo. Serius nyahoeun ge pesantren Lirboyo. Jadi nu masurna pesantren. Sehingga siapapun kiainya ada tiawana ge teu nyaho. Nyahoeun ge Lirboyo adalah pesantren dengan pendidikan begini-begini halus we kasarna mah. Ya sudah selesai. Nah itu namanya sudah mampu membangun sistem itu. Cuma di acara alitism kan masih kan aya personal branding. Gas, loy. Paham gitu Pak? Jadi pesantren wakaf lain milik bapak. Ketika bapak namawat teu meunang diwaris ku anak, sabab wakaf teu bisa diwar. Terus siapa tuh lamun ayeuna bapak namawat pasrahkeun sesuai jeung aturan nazir wakaf, kumaha keur waktu ngawakafkeun anak wakif inginnya nazir siapa?
ketika anak-anakna anu mampu pasrahkeun nazir ka Badan Wakaf Indonesia tuh BWI engke diatur saha santri kaluaran pesantren anu mampu bisa ngaji tah eta tugaskeun titah ngurus pesantren eta anak kasingkirkeun usir mangkaning kantos ngadamal bumi di tanah wakaf eta ruah gimana yes. Jadi kumaha bieu mah jadi nginyeumkeun ayen anu manfaatna dimiliki usi muir dimiliki dengan wasiat ijarah wakaf wa ilam yamliki layan sanajan teu ngamiliki ayen. Nah lianal ariyah tadi dua alam manfaat ariyah itu kan puputran dina manfaat penguruskeun ayen Faqayyada Ibnu Ribah ngayedan sah nangijumkeun barang wakaf ti mauquf aleh bisa ngijumkeun barang wakaf bima idza kana nadhiron lamun memang manehanana ngurus kaula ngawakafkeun ieu sawah jang Ki Jaed mun Ki Jaed maot jang anak-anakna lamun anakna maot jang anakna turunanana lamun turunan Ki Jaed paeh maka untuk pukoro masakin kampung Tegalega wakaf itu kudu kitu itu namanya wakaf anu sah ceuk semua kawal soalnya lamun kieu uga kaula ngawakafkeun ieu tanah jang Ki Jaed geus we sakitu pertanyaanana Jaed paeh dikemanakeun itu namanya munqatiul akhir terputus di akhirna walaupun tetap aya nu ngasahkeun otomatis jadi milik pukoro masakin ini wakaf masih ngerinci manghalusna kaula ngawakafkeun ieu tanah jang Ki Jaed maot jang turunan Jaed beak untuk pukoro masakin desa Tegalega selama aya Jaed selama aya anakna selama aya incuna selama aya buyutna sok gae beak we tumpur turunan Jaed karek eta sawah milik maksudna mauquf alehna manfaatna untuk pukoro jeung masakin itu wakaf karena wakaf didesain untuk sodaqatun jariyatun nepikeun ka kiamat nah ku Jaed teh diurus weh sawahna teh jiga nu gablegna we Jaed teh ngaranna mauquf aleh diurus jiga nu bogana nah mauquf aleh nu kitu tah nu ngurus nu meunang ngijemkeun Jaed sausum we euy aing ngijom we sawah maneh deka sahayang diajar pepelakan atuh gae sok mangga da memang manfaatna mah milik Jaed milik mauquf aleh manfaatna mah anapun ayana makan wakaf mah kaluar tina kepemilikan jelema teu bisa disertifikatkeun atas nama jelema sertifikatna atas nama Allah itu wakaf lain berarti dina sertifikat nama pemilik Allah kabeh bumi jeung saeusieuna milik Allah Arya subhanallah qala al-Asnawi Imam Asnawi ngadawuh ya juzulil imami i'aratu mali baitil mal meunang jang presiden gubernur bupati nginjeumkeun aset negara pernah baheula mah keur menjelang rek lebaran bulan puasa H-3 geus lalibur pegawai negeri libur bangsa nu karari itu nu gawe-gawe lalibur loba anu marudik marake mobil dinas nu plat merah itu kan pernah dibahas masailkeun boleh gak Pemda pemerintah daerah meminjamkan mobil dinas KPNS, PNS, KASS, ASN anu rek marudik boleh apa tidak? Ya juzul 5 i'aratu mali baitil
harita alasanana rupa-rupa pan mobil dinas teh aya 200 siki ketika ieu rek dibur awalna kan kudu diparkir di Pemda tuh mah emang Pemda teh jang parkir mobil dinas unggul teh tungtungna pusingeun kan Pemda teh geus garubug kitu ieu baraha balik lah gitu aya aro tuh mali baitil mal mubahin anu mubah deui nu haram dinyeumkeun maulah nu haram dialap manfaatna ulah dinyeumkeun manfaatna manfaat nu mubah teu sah ngijemkeun barang nu haram dialap manfaat jika alati lahwin ngijemkeun suling ngijemkeun ayeuna speaker jang dangdutan ngijemkeun kuda jeung pedang ka kafir harbi ngijemkeun rudal ka Amerika ngijemkeun F-16 ke Israel nginjemkeun amat anu geulis jak ngaladenan lalaki sejet abdi boga amat geulis dina hiji waktu amang geling hayang dipencetan kan amat aya lain teh nyari awak cik coba Kang nginjem amat lah titah mencetan tuh moal bener atuh mang atuh jadi pijit plus atuh meureun tuh awal bibitina mah dipencetan teh nangkup dari lali mah ditangkarakeun atuh mang amangna nu ditangkarakeun teh amangna termasuk nginjemkeun abid anu kasep kalalaki anu beuki lalaki wa innama tasiwal ya rosah nangijemkeun teh kaluar ti ahli tabarruk ku bahasa anu memberikan izin ngalap manfaat kumaha memang bahasana mah jadi kudu aya bahasa anu memberikan arti ngizinan ngalap manfaat rek ieu heug kaula nginjemkeun ka anjeun heug kaula ngawenangkeun manfaat motor heug irkab sok kainya numpak kudu tata canak hege sok pake manfaatkeun ku maneh kitu nginjemkeun kumaha bahasana teu kudu nampi abdi kana motorna anak ge kudu nampi abdi kana motorna nu penting tinu boga aya bahasa tinu sabelah deui tinu nginjomna cokot Kang namut motor op dialungkeun motorna eta anak motorna kuncina mana tali naik nginjem motor kok pake ta motor alungkeun cak kelek amang teu kudu ngomong nanaon jius pake wala yajuzu li mustahirin i'aratu ayanin mustaratin bila iltimu irin teu meunang jang jalma nu nginjemkeun barang meunang nginjem tanpa izin nu nginjemkeun nah lain usia ente mah disuguhan sebatas menang make lain nu maneh ayana lain manfaatna lain oke tapi lahu inabatu man yastaufil manfaat lahu menang nu nginjeum ngagantikeun jalma memposisikan orang anu nyumponan kamanfaatan untuk kepentingan dirinya diri nasi musta'ir cek si Jayan teh mar nginjem motor naon ka warung konang nekot duit ka bank dibikeun weh ku Ki Umar teh kunci motorna dicokot teh ku si Jayan ka imah
datang ka imah teh wegah ka ditu teh nitasanya oh aya ki bakar dia naon ka bangjung pangnyokotkeun duit ta motorna cik arah tereh ta motor saha si Umar bieu meunang nginjem hega si Jayat nginjem motor kaki Umar kemudian nitah bakar ka warung konang nyokot duit hari eta ninganan Kang Ki Jayat nginjemkeun kaki bakar Jayat mah teu nginjemkeun motor kaki bakar Jayat mah inabatul mustaufi ngaranan gitu teh bakar init ka warung konang itu kan kepentingan Zayat petugas bakar mah ditahan menang gitu menang teu disebut bahwa Jayat nginjemkeun motor menang nginjem kaki bakar eta mah ngaranna inab bah kaayur kibadabatan numpakkeun kana motor ista'aroha anu meunang nginjem na memang nginjem jang numpak man huwa misluh jalma anu sarua jeung manehanana atau sahanepeunana lihajati untuk kebutuhanana tapi awas bangsarat beratna awak ki bakar ulah leuwih berat daripada si Jayat minimal sarua leuwih alus leuwih begang leuwih alus karena bisa jadi kemudian cara iya aya tu si Rijal pada dia sakintal 2 kilo tuh teh eta mobil teh mobil off-road tinggal di hareup da dek sabeula ka kanan teh gara-gara minang dipake ku si Rijal per kuatkeun ka meletok coba kumaha mobil off-road teh mah kabayang teu mio bari sabelekerna sabelah meureut teu ngijing mas 5 bulan oge dipapake ku si Rijal teh mata Rijal mundek punya motor batur teu cukup bahasa nginjem mungkul kudu tempo batur nu boga motor teh bakal aji karek mah ditumpakan ku sorangan geus katempo ngarikuk nanti ninganan aduh can teh mawa baturna si Rijal teh si paki sok ngintil deui geus moal bener bener neng eta marsa indember sok ingat ka Sinara keur ngelek jeung abdi aing sok asa jadi beruangna Sinara jadi si Marsana teh geus rupa-rupa segala dibahekeun wala yasiu yaratu malayun tabau bima baqo ini teu sah nginjemkeun barang nu teu bisa dialap manfaat kecuali bakal ruksak teu bako air nginjem lilin euy jang naon ieu aliran atuh teu meunang nginjem lilin ceritanya naon pan kudu bako wae nih pan nginjem kan kudu dibalikeun deui kaayaan utuh nginjem lilin beri saja matu beak istihlaki termasuk nginjem sabun lain nginjem sabun mah menta sabun gitu mun sabun cair entak nginjem wamin sama oleh karena alasan nginjemkeun lilin teu meunang teh karena bakal istihlak bakal ruksak bakal beak berarti nginjem lilin tujuan jang hiasan kae jang pajangan wungkul nyocok naon Kang lilin jang pajangan atuh lilin nasket lilin ulang tahun nah di mana aku melet teh pan lilin ulang tahun mah aya ninganan lilin anu berupa angka sesuai dengan umurna angka 2 hiji berarti ulang tahun yang ke-21 kae lilin nginjem Kang nginjem lilin Kang kabener eta iraha Kang urut kamari ulang tahun heunya teh abdi ge pas ayeuna teh umur 2 hiji nginjem dekeun cecebkeun we ayeuna kana luhureun kuehna ninganan nah, tapi tok disunut jang selfie we bungkul supaya angka 2 hiji nah kayak gitu we kan eta mah teu ruksak eta mah da nginjemna lain lil wukun
lain jang disunut moal istihlak anak di jika duit nginjem duit hegae jang dipajangkeun unggul meureunana lain jang dibalanyakeun nginjem duit jang dibalanyakeun wahai sulam tasihal Arya Pajarot ketika ayeuna Arya teu sah tapi tetap dilaksanakeun maka wajib ngagantian sarua jeung ayeuna nu sah sabab naon li anna lil fasid hukma sahih akad fasid hukumna sarua jeung sahna akad fid doman wa adamihi dina domanna jeung teu aya domanna aya Arya teh madmunah wajib doman berarti nu fasidna ge wajib doman tapi ceukil malah teu doman cenah mah nginjem lilin disunut beak itu wajib gantian nah lian nama jaro bainahuma laisa bi ariyatin sahih wala fasidatin sabab yang berjalan di antara mereka berdua nu nginjemkeun jeung nu nginjem lilin lain ariyah sahih lain ariyah fasid naon atuh teuing naon cerita rek kumaha tuh mah nginjem lilin aliran pemangga disunut tinggal setengah deui mah contoh kebalikeun wajib ngagantian teu kudu nah kang pan eta ruksak da eta mah nginjem terus naon teuing naon eta meureunana eta mah make barang batur nu bogana ridoeun geus sakitu we meureun eta mah kepada nginjemkeun ridoeun udah make kudu ngagantian da barang nginjem mah kudu bakau aya di barang nu dijem kang nginjem sangunya nginjem anu nginjem sangu segala mangga lawakola jelema ngomong kieu kata tangga gigireun tatangga boga tatangga imahna pas-pasan eueuh taneuh sameter-meter acan meni pas pondasina teh sesuai jeung taneuhna butuheun sumur di mana ngagali sumur wong watesna ge geus beak ku imahna hari urang kebenaran lega halaman ceuk urang teh ceuk urang ceuk nu boga taneuh kata tangga nu pas-pasan teh taneuhna mang ihpar bi ardi bi ron di nafsik bisi butuh sumur mah gae sok perek ngagali sumur mah gae tadi na taneuh buruan uing tadi dinyata di belah dinyata sok gae bisi amang hayang sumur amang kan teu boga taneuh liat sok we ngeduk di dinya gae jang amang sumurna jang amang geus digali we eta sumur milik saha eta sumur milik saha amang ari nu ngaran sumur naon kan ieu teh taneuh nu ngaran sumur naon galian liang gitu nu ngaran sumur teh meureun liang anu kahanap sumur mah liang anu kahanap rek aya cai rek eueuh eta mah kumaha usumna eta mah nu ngaran sumur teh naon liang anu vertikal kahanap eta ngaranna sumur ke aya liang teh sesuatu anu aya nu eueuh aya eta liang meunang nyieun saha eta liang meunang nyieun saha meunang nyieun batur tatangga teh berarti liang nu saha nu batur aya nu abdi naonana tempatna aya liang nu saha liang teu ngamiliki eta heuh taneuhna mah nu akang tapi liangna nu saha nu aing aduh aing bingung eta ngahukumanna mah henteu teu jadi ngamiliki teu jadi ngamiliki terus nu nitahna kudu mayar teu kanu ayeuna ngedukna teu kudu kumaha
lamun ayeuna nu ngaliangna teh ngomong pan akang teh nitah ka abdi nyieun sumur teh jang jirek barak rek mere upah tuh ceng teh gratis aing mah ngomong hegahe maneh bisa butuh sumur cenah sok ngagali sorangan nu genah bakasa nu genah nu boga taneuh di atas sumur ayana di tempat anu boga taneuh jadi ulah eta mah pan meunang nyieun aing berarti nu aing liang mah kayak liang bawa we liang na ku sia rek kumaha mawa liang bisa teu mawa liang da moal bisa bawa liang atuh duh aing mode acara lalaki geus ngawin hiji awewe liang nama nu amang liang nama tapi etana nama nu awewe etana nama nu awewe jadi lamun amang bisa aing bawa we liang na wunggu tapi ulah dibawa etana nama ku Mas ya atuh mah eta anu dituk-tuk mah liang aing bawa bisa teu bisa kan geus beda deui jeung ngabangun awas aya ngaliang aya ngabangun boga tatangga teu bogaeun taneuh-taneuh acan teu boga imah-imah acan uing boga taneuh ceuk urang teh mang aya batu mah bisa ngalah ka walungan heugeus we bisi rek nyieun imahan mah atulah sagede pos kamling hege eta di taneuh abdi nya syukur lah tukang nuhun kitu mah deureuh meh teh ngalah batu ti walungan ngalah naon ditumbuk-tumbuk jadi we imah ala kadarna batu tah eta mah imah anu tina batu milik manehanana tah eta mah puguh aya ayenna aya jentulna taneuhna nginjem ti abdi paham ari sumur mah liang ai liang mah kan lain barang mah lain batu aya teh kan batuna bisa dicopot ku manehanana batu bisa dicokot meureunnan kayu bisa dicokot kenteng bisa dicokot ai liang rek nyokot naon karena liang mah kosong jadi nyokot kosong beneran cokot kosong na kita aduh aing walau arsala sobian liyasta'ira lahu syai'an lam yasiha nitah budak manginjumkeun sesuatu abdi nitah si nara nitah si Jay tah budak kene tapi geus cedokan Jay dieu budak leutik umur 5 tahun naon ya kamang bolu ceuk ayah nabut HP siap ya ini teh si Jay teh mang bolu saur ayah namut HP oh iya mangga dibikeun ke bolu di jalan kecepluk murag kakula ku si Jay atawa dengaran ge budak ku si Jay teh maka diketruk-ketruk bebeus we saha nu kudu ngagantian eueuh nu wajib ngagantian mun wajib ngagantian nah nu nginjeumna saha ka mang bolu budak budak wajib tanggung jawab teu henteu saha nu teu molo si bolu pake kudu mikeun HP ka budak paham tuh mun erek kieu si Jay datang mang bolu saur ayah namut HP tong dibikeun ka si Jay hideng boluna datang ka imah Kang aya Kang namut HP sanes langsung bikeun ka aing ku mang bolu karek bakal tanggung jawabna mulai terjadi sesuatu dibikeun ka si Jay mah berarti mang bolu nginjeumkeun HP ka saha ka si Jay ku eta meureunnan si Jay teh wakil nahawan teu sah wakalah jeung budak ayo sian bisi tadi dina bab wakalah tadi kumaha bab wakalah nitah ayeuna ka jalema titah nyokot baju ka bazaz teh ninganan terus kemudian di jalan ruksak makan wajib ngagantian teh mursilna anu ngutusna lain rasul yang tadi ninganan itu makan wakalahnya sah jadi wakalahnya karena rasul wakil abdi
panjai ke meureun Kang dipiwarang ku akang berarti wakil akang wakalah teu sah da budak leutik paham tuh wajibu ala mustahirin wajib ka jalma nu nginjeum dengekeun sok ngarinjeum domanu qimatin yauma talapin wajib ngagantian harga poe ruksak nginjeum barang ruksak maka wajib ngagantian harga di hari ruksak beda di jeung gosob ai gosob mah aqsal qiyam harga tertinggi ti mimiti ngagosob nepikeun ka leungit nepikeun ka ruksak ngagosob di tanggal hiji ruksak tanggal 30 di tanggal hiji nepikeun ka tanggal 30 barang nu kitu harga tertingginya berapa itu yang dipakai acuan bab gosob ari dina ayeuna bab nginjeum barang kemudian rusak maka nu kudu digantian adalah harga yauma talafin lil muar in talibakulu lamun total ruksak nginjeum motor aya nu maling total ruksak kan aya nu maling eueuh barang maksudna atau kaduruk nepikeun ka rek gantian dah hargana sabaraha harga motor kitu poe eta walau biapatin min ghairi taksirin sanajan ruksak nate karena bencana alam teu taledor kademang tangan musta'ir nisbat kana barang nu diinjeum itu namanya yad madmunah tangan bertanggung jawab bukan yad amanah bedakeun nyewa katitipan narima gade di tangan wakil itu kan semuanya yad amanah yad amanah itu ketika barang ruksak tanpa taledor teu wajib tanggung jawab apapun lamun yadna yad amanah ari-ariah mah yadna yad madmunah tangan bertanggung jawab amang nginjeum berarti amang konsekuensinya wajib bertanggung jawab rek taledor rek teu taledor rek dengan sengaja tidak sengaja rek karena pagawean amang atau karena bencana alam amang nginjeum barang ruksak wajib gantian itu nginjeum jadi konsekuensi nginjeum naon bertanggung baik ngagantian nate badalan sebagai gaganti da hancur total atau leungit atau ngagantian nate sifatna arsan nambal karena ruksakna saeutik heueuh nginjeum motor dicatrok pelekna benyol heuh gantianna sareng saharga pelek itu arsan mana namal wa in syarroto ada madomani sanajan ada perjanjian kang nginjeum motor mung tah aya sok pegah sok sieun ku kumaha henteu sok bebas ali wa abdi makang sok aya tang teu kudu gae make kudu gantian-gantian we sanajan saya perjanjian itu tetep mah wajib gantian hadis Imam Abi Dawud nyebatkeun al ariyah madmunah nah ini dah dasarnya itu barang pinjaman itu harus ditanggung jawab bil qimatiku hargana yaumat talab poe ruksak la yaumal qabdi lain harga poe pas nampa barang fil mutaqawam dina barang anu di harga-harga nginjeum motor gantian hargana nginjeum beas gantian beas deui ngadek naon nginjeum beas mah nginjeum beas rek naon hor bisa nginjeum beas na kudu kumaha jangpang beberat naon heueuh amang naon ngaranna teh
make mobil dugul kajampang jalan tanah bari hujan pan ngosot tuh neangan pang beberat aya we di warung mah eta naonna karung beas tiasa namut teu ngejak naon iya abdi bade kaluhur teu naek ka dia uihkeun deui uih ti ditu kanggo pang beberat ieu mobil dugul teu naek eta nginep taekeun supaya berat supaya teu ngosot mobil dugul naik we kaluhur barang teu ditu brog we na hujan kabancu kabasuhan tungtung ruksak beasna wajib gantian beas deui eta mah beas mah barang misli wajazama bil anwar tapi Imam Yusuf dina kitab Anwar memantapkan rek misli rek mutakawam ketika ruksak barang nu diinjem nu wajib digantian ku duitna ku hargana walau fil misli jika kayu jika batu ku duitna gitu. Jadi lamun ruksak teh wajib injem wajib digantian barang injem wajib sanajan teu talen wa syartut talab al mudammin ruksak anu wajib digantian kudu nginjem teh syarat nah lamun eta kerusakan labistimalin kerusakan yang bukan diakibatkan karena pemakaian nu diizini ari kitu mah kerusakan akibat pemakaian teu wajib ngagantian eta mah da puguh da meureun nginjem terek make contoh jawab ruksak karena teu wajib ngagan jawab gua mah mak nginjem motor dipake nincak we paku di jalan keur mawa motor kempes wajib teu ngagantian jawab saja wajib teu ngagantian aing mieupan ku arang geus disebutkeun bahwa anu kudu ngagantian teh lamun ruksak lain karena abdi rek nyontokeun ayeuna ka ama make motor meunang nginjem di jalan gara di jalan nincak paku kempes we ban jerona soeh gara-gara nincak paku keur dipake wajib ngagantian teu wajib teu abdi rek nanya ari eta ban kempes kusabab pemakaian atau kusabab nincak paku berarti wajib gantian kan mulai lieur amang make baju meunang nginjem lempang weh teu karasa make ngait kana paku soeh weh wajib gantian teu sabab eta mah ruksak ku sabab ngait kana paku lain ku sabab dipake kumaha tukang aya nu teu wajib ngagantian amang nginjem baju nginjemna teu kagok sataun heuh gae da ariah mah jaizun minat toropae rek sapoe dua poe rek sataun anu gableg ngahaeukeun mah sataun sugan lila sataun biasa dipake normal dipake diseusuh lila belel teu tah belel teu wajib ngagantian da eta mah ruksakna ku sabab dipapake make motor sataun meunang nginjem kang nginjem motor gae kang itu sabarali aku masih awe gae serius kang heueuh bukan masalah aku aing can dicokot mah ge pake we sebulan 2 bulan 3 bulan ban ngagunulan gantian tong entong da eta mah ruksak karena pemak tuh rantai ngalogoran ruksak karena
cet motor na ngabelelan ruksak karena pemak teu haja labuh codet weh eta ruksak karena pemakaian atau karena labuh karena berarti eta mah kudu digan gitu keur dipapake we motor teh biasa normal teu puguh-puguh jeduk naon waduh sebleker potong gantian sok gantian kunaon eta sebleker potong karena pemakaian kan masalah kan lain tabrakan lain ngagejruk lain kukumaha teu buku-buku ya potong teu dipake ditempat teh kunaon euy heuh mah ku sabab geus lila we meureun seblekerna geus lemah geus teu kuateun meureun lila-lila eta ku sabab pemakaian teu wajib gantian nah jadi ayah sula ruksakan wajib digantian teh lamun ayah sula labis timalin lain karena pemakaian wa in hasolama sanajan ruksak nate bareng jeung dipake kemudian cara tadi lincak paku kunaon make bocor lincak paku tapi kan kang lincak paku na keur dipake wa in hasolamahu paham pain tali pahuwa lamun barang nate ruksak kusabab lamun barang na ruksak atawa bagian ayeuna barang nate ruksak bistimalin madun yang ruksak nate karena pemakaian yang diizini ruksak karena ditumpakan ruksak karena dipuat ruksak karena dipake mun baju dipake adat lain dipake sare teh faladomana teu wajib ngagantian da puguh ge ngijeu motor teh jang ditumpakan da puguh ge ngijeu mobil teh jang dipuatan da puguh ge ngijeu ayeuna baju teh jang dipake faladomana da eta memang izin wa kadzala domana oge sami teu wajib tanggung jawab jalma nu nginyeum barang ti jalma nu nyewa tapi ijarahna sah saja jahit nyewa motor ti Umar rojol bakar jet eta motor saha nu si Umar nah dipake ku maneh meunang nyewa dewek nginyeum heug ruksak weh asal teu taledor si bakar padahal nginyeum motor teu wajib tanggung jawab asal teu taledor we nah sabab nginyeumna ti mustajir ari mustajir mah jelema anu diamanah amin mustajir mah selama teu taledor teu wajib tanggung jawab leungit ku si bakar teu taledor teu wajib tanggung jawab mah da meunang ieu berarti si jahit pangkatna amin paladomana lai riannahu naibun udah gaganti si mustajir ari mustajir nalayan manu bakada huwa atuh sarua we bakar gedung nginjeum ti mustajir teu wajib tanggung jawab wabi mana mustajir sarua jeung mustajir musolah jelema nu diwasiatan wasiat manfaat mauquf aleh meunang nginjeum ti musolah meunang nginjeum ti mauquf aleh teu wajib gantian atawa barang meunang nginjeum jang digadekeun teh ninganan nginjeum motor euy jang naon rek nginjeum duit ngan kudu aya gadean uing teu boga jaminan heug ieu mah motor teh digadekeun na motorna begitu diterima ku murtahin maka eta geus statusna murtahin mah tanganna tangan amanah padahal eta motor teh meunang nginjeum tapi nginjeum untuk digadekeun leungit di tangan murtahin teu wajib gantian padahal motor meunang nginjeum
kitab nu diwakofkeun jang muslimin perpustakaan wakaf untuk muslimin. Datang we jelema ahli fikih aya masalah kita beueuh injeum we kitab ka perpustakaan, kitab majmu lain majmu sarif, majmu sarah muadab, ruksak tanpa taledor teu wajib gantian. Nah sabab ajengan pakih min jumlatil mauqufi alaihim, termasuk bagian dari mauquf alaih. Farun lawih talapa lamun muir jeung musta'ir cekcok ieu kunaon barang ruksak ceuk musta'ir ruksak nate bil istimal makdun sehingga teu wajib ngagantian. Ceuk muir lain ruksak bil istimal ieu mah ieu baju kunaon belel aduh kakangna diang wah ieu mah belel lain ayeuna ku sabab dipake ieu mah terus ku sabab naon lasia salah nyeuseuk make backlinnya jadi we belel berarti eta mah belelna ku backlin eta mah ku sia salah nyeuseuk. Siapa yang dibenarkeun? Suddiqal muir mah anu dibenarkeun berarti wajib gantian. Sabab hukum asal dina ariyah ad-doman selama can aya anu ngagugurkeun kana kewajiban doman maka doman nu bakal menang al ariyah madmunah. Wa yajibu alaihi wajib ka musta'ir amun geus beres nginjeu biaya ngabalikeun barang kasih malik tuh sing mikir mang nu nginjem teh jet motor teh geus atos buru balikeun duh nyata ieu teh kang teu aya nu ngajajabkeunana teu molong eta si jahitnya naon ieu teh kayak alasan teu aya nu ngajajabkeunana jajabkeun ku sia nyata kang abdina teu bisa nitah batur nyata kudu dikulian ku sia bahwa musta'ir punya kewajiban biaya ngabalikeun lamun ngabalikeunana perlu biaya beda deui jeung ijaroh mah ijaroh mah teu wajib ngabalikeun ka mujir aman ti dieu rek balik bubar pasaran rek balik ka Garut nyawa motor euy ka mana ka Garut sabaraha poe sapoe sabaraha haeun 200.000 bayar 200.000 pake gua amang ka Garut geus etuna di mah amang telepon anu bogana Kang atos mangwe canak beneran teu wajib ngabalikeun deui ka dieu. Nah isia teu moal pan abdi mah nyewana ge ka Garut ka abdi geus nepi ka Garut balikeun atuh balik di kadinya mah tuh saing rek naon marahi mantong ka Garut paham tuh nu boga motor nu kewajiban ngajemput sorangan hayang meureun teh atuh rugi aing meureunan hormatak nyewakeun anak ulah 200.000 1,5 juta sekalian kejang balikna di towing bisa beneran model acara amang numpak bus ke Garut kemana? Garut ya naik tapi ke Garut bayar amang turun weh begitu ya sarua amang balikeun di mobil teu ka Cianjur henteu kan balik sorangan mobil oge gitu kan berenang naon bedana tari dina nginjeu mah wajib munaturodin wa kharaja bi munatirat munatul muar beda deui biaya barang nu diinjem nginjem motor pas di jalan pek teh motorna teh mogok kenaon we eta mah mogok memang waktuna teu aya kewajiban musta'ir ngagantian eta teh ngomean
atau lamun teh manginjem kuda di jalan kuda na hayang marah hayang lapar hayang dang jokut hor dari nu aing kuda na men tak kadunguan sia kuda sia teh jukut eta mah kewajiban pemilik nu karena itu ngan meureunnan lamun amang nepikeun ka henteu tanggung jawab kitu-kitu acan saat nginjem moal dibere deui kitu go resikona ngan ngatur kana kewajiban mah teu wajib. Tapi Imam Qodi mah beda mang jeung pendapat nu bieu ceuk Imam Qodi biaya muar kewajiban mustahir wa jaza likullin minal muir wal mustahir rujuun bil ariyah jaizun minat tarafain. Ariyah itu akan tidak mengikat kapanpun dimanapun wayah kumaha bae carek nak kadiekeun carek nak geus ya udah copot rek ariyah mutlak teu dibatas waktu mutlak teh kang nginjem motor mangga teu ngomong nepikeun ka irah kan atawa dibatas waktu kang nginjem motor kang nepikeun ka sore rek mutlak rek muakot teu ngaruh carek narik dicokot di atuh cokot bae kudu bogana wong tidak mengikat birang-birang diberi injem sakedeung ge injem motor kang 3 poe we heug karek masa poe eta motor balikeun pan ceuk abdi ge kang tadi teh kamari teh 3 poe pan abdi teh oh rai mana make komplain gitu ya ceuk nu boga na kadieun bikeun Bang ih kitu amang aing mah kumaha ieu teh karek masa poe amang nu kudu mikir gratisan ngatur saya teh hayang bisa ngatur mah lain gratisan nyewa 3 poe sok ketika anu boga anak nyokot karek sapoe amang bisa komplain gak bisa saya sudah bayar untuk 3 hari gah-gah kan lagi bayar mah injem gratisan ngatur kapanpun rujuun karena jaizun minat torofen hatta bil i'arah lidab mayyitin qabla muwaratihi biturab sehingga nginyeumkeun taneuh jang nguburkeun mayit asal memeh diurugan ku taneuh bisi ayeuna rek dicokoti atuh hegae jelema maot eueuh tempat nguburkeun bebeja we kana boga taneuh kang minta izin mangga teu bade nguburkeun pun bapak oh mangga nginyeumkeun tah lain mere taneuh kada nginyeumkeun mangga itu aya masuk sok tadi na taneuh abdi we kuburkeun digali we digotong we mayit geus disarekeun mang dina sarkedong bahkan padungna geus ditutupan ngan can diurugan taneuh ceuk nu bogana teh eta tong maka diurugan taneuh atos cekap keluarkan deui naon ieu teh kumaha mun atuh sakitu kumaha ieu teh pan ieu teh rek nguburkeun mayit pirang-pirang ku aing sia teh diinjeumkeun sakedeung jang mayit eta mayit geus kagoler pirang-pirang ku aing sakedeung oge lumayan tah 5 menit bieu mayit ngagoler hege hatta kitu we ieu teh berbicara saku kebangetan ya jelema teu bicara banget aing mah bicara bab ariyah kata kitu walau ba'da wad'ihi fil qabri sanajan mayitna geus digolerkeun dina jero kuburan asal can diurugan taneuh bae atos cekap sakitu pan kang nginjem teh meureunna nepikeun ka buruk geus buruk mah ega yeuna digali deui atukeun bae eta ceutanya naon pirang-pirang batur mah eueuh nu nginjemkeun sakedeung ge aing mah nginjemkeun pirang-pirang tah sakedeung minimal mayit ngalaman ngagoler dina taneuh aing bener kan nginjemkeun kan teu salah kan la badal muaro teu meunang rujuk lamun geus diurugan taneuh hatta yabda nepikeun ka engge we aing geus hancur karek selama aing geus diurugan taneuh mah teu meunang loh kumaha ya teh Kang
pan Aryah teh cenah iraha bae menang dirujuk, tapi ayeuna lamun geus diurugan taneuh ninganan ayeuna teu meunang, ayeuna digali deui. Lain Aryahna anu teu meunang ngarujuk, tapi ada faktor X, naon haram ngagali kuburan memeh hancur. Nah eta anu ngajadikeun teu bisa rujuk teh. Lain Aryahna teu bisa rujuk, aslina mah tetep bisa rujuk. Sanajan geus di kuremkeun geus di urugan taneuh ge aslina mah Aryahna mah bisa. Geus. Rarasaan eta mayit geus ditanyanya ku malak munkar nakir, geus gali deui we. Aslina mah gae, aslina mah tina sisi Aryahna mah ngan dari sisi yang lain eta teu meunang ngagali kubur memeh hancur. Wala ruju ali mustahirin haisutal zamu wal isyarah. Pan tadi teh nu meunang rujuk teh saha? Muir meunang, mustahir meunang. Ai maneh teh rek nginjil motor aing teh sabaraha poe? 3 poe. Cek mustahir aya dipake ari karek sapoe geus dibalikeun deui. Nah, sia teh geus dibalikeun deui lain maneh teh 3 poe nginjil teh. Atos we Kang. Heuh atuh gae mustahir rek geus. Jalma anu nginjem sakirana wajib nginjem teu meunang rujuk. Lamun nginjem wajib jiga naon nempatkeun pamajikan anu keur iddah. Allahumma lalaki boga pamajikan tegap lagi mah imah acan cekcok jeung pamajikanana akhirna dicerai, berarti pamajikan posisi iddah. Sedengkeun awewe anu iddah wajib luzumul maskan cicing di imah. Lalaki wajib ngimahan pamajikan nepikeun ka bubar iddah. Teu boga imah nyawa, teu boga nyawa nanaon, termasuk bila perlu nginjem-nginjem da we anu nginjeman. Maka selama can bubar iddah mustahir teu meunang rujuk, paratkeun nepikeun ka iddah. Mustahir ya nu nginjeumna. Walali muhirin oge teu meunang ngarujuk jalma nu nginjemkeun parahu anu geus berlayar ke tengah lautan rek kumaha sia. Nginjem parahu mah rek ka mana? Rek ka Australia heug. Nginjemkeun keur di tengah-tengah laut geus nyusul make gas nu boga teh. Eta parahu geus deukeut. Kumaha maksudna Kang? Turun sia. Lah kan gawe pirang-pirang nepikeun ka satengah perjalanan oge. Piraku kudu diturunkeun di tengah laut. Eta mah lain berarti Aryahna teu meunang rujuk di tengah jalan, tapi ada faktor eksternal. Piraku kudu nurunkeun penumpang, nurunkeun nu nginjem di tengah laut. Wa bahasa Ibnu Rima annalahu al-ujrah. Oke, berarti lamun make parahu di tengah laut si muir teu meunang ngarujuk. Ngan lamun si muir ngomong ngarujuk, maka tisaprak tengah laut eta wajib mayar ujrah misil ujungna. Berarti si muir geus teu ridoeun. Da si muir teh boga hak ngarujuk ngan kusabab aya eksternal piraku turun di tengah laut, maka akhirna tidinya wajib mayar ujrah. Termasuk di nginjem tihang jang nu nyala temok anu doyong rek rugrug. Aduh ieu euy rek rugrug mang namun eta lah tihang jang nu nyala. Oh siap tuh nyalakeun we tek ai geus ditunyalkeun ceuk nu bogana teh eta kadiekeun tihang aing teu meunang rujuk. Naon sababna? Atuh meureun di rambut meureun tulus ngagubrakna. Terus kumaha? Oh arnya amang wajib mayar ujroh misil tisaprak nu boga eta tihang ngarujuk. Satu sisi ngarujuk itu bisa, tapi satu sisi dia tetap punya hak dan dihenteu-henteu ge nginjem, makana wajib mayar ujroh misil. Kumaha lamun nginjem taneuh
jangan bangun Kang, aduh abdi teu boga taneuh ieu teh, boga duit 20 juta hayang nyeun imah bae leutik we, nu penting mah aya kamar jeung dapur mahi meureun 20 juta ge ieu karunya pamajikan teu kakanangan. Aya mah nu kitu teh mah, aya neng nu kitu teh neng. Tong jauh-jauh teuing di tematik aya 3 keluarga tuh anu nginjem taneuh abdi, tapi kan dulur gae ikhlas mah aja sabetahna sabentetna bisa rek ngabangun mah tuh sok betah di adi mah tata tadi belah ditutu di juru kebon itu teh gae cik nuhun Kang ngabangun itu nginjem itu taneuhna injeman atau nginjem jang puluk pelak mana nepikeun ka iraha sarugrugna sajadina eta tangkal ngan engke lamun misalna imahna rugrug atau tangkal napae teu meunang kemudian dipelakan deui teu meunang kemudian dibangun deui tanpa aya izin anu anyar. Falau qala amabana wa uqarazahu karabut rugrug kumaha bae eta mah lam yajuz lahu i'adatun teu meunang ngabalikan deui ngabangun teu meunang ngabalikan deui melak illa bi iznin jadid kecuali nanya deui diizinan anu anyar deui illa idza sarraha lahu bitajdid kecuali anu nginjemkeunana memang secara soreh ngaheugkeun tajdid ya pokona mah bisi maneh ayeuna eta rek nginjem taneuh dek ka hege teh teuing bisi imah bisi 1 tahun 2 tahun hegi mah teh rugrug kumaneh ayeuna rek dibangun deui gawe bangun deui gawe rek 2 kali 3 kali ngabangun sabodo teh tah geus aya bahasa kitu mah gawe suatu saat rugrug teu kudu bebeja deui tinggal bangun deui kan biasana lamun geus 1 tahun 2 tahun 5 tahun 10 tahun biasana geus merasa memiliki geus rasa memiliki komo maot we anu boga asalna teh turun ka ahli waris biasana geus mulai cekcok jeung ahli waris teh ngaku tungtuna mah da ieu mah cenah baheula ku almarhum diheungkeun tos dipasihkeun jadi iya mulai biasa itu kasus klasik gitu mah minang abdi nyahareupan kasus gitu